Simkuring bade nyarioskeun riwayat baheula anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Mangga kupala hadirin kupingkeun nyaeta aya hiji jalmi anu istu prihatin teu kagungan rama mung ibu mah kagungan keneh nyaeta jenengan Hasan Basri anu aya di nagara Basrah. Ieu riwayat tina kitab Al-Fulailah Walailah. Ari Hasan Basri yuswana kurang leuwih 10 tahun. Parantos di kantun kuramana. Ibuna mika dedeh mika nyaah. Kusebab ieu Hasan Basri parantos di kantun kuramana. Anu salajengna para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, saksikeunlah ieu riwayat Hasan Basri anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Anu kasebelasan iman Islamna bener-bener kuat. Teu kalah ku kasebelasan setan. Jadi Hasan Basri anu sajroning tentrem ayem aya di kota nagara Basrah. Kulantaran ibuna kagungan putra mung hiji-hijina. Jadi ibuna sasauran ka Hasan Basri kasep supaya anjeun jadi manusia anu berguna, anu bisa ngabela agama oge nagara, anu bisa ngageroh ka masyarakat. Teu aya deui jalan anjeun iwal ti kudu lempang ka pasantren ja. Ibu senang, ibu dedeuh nyaah kanu jadi putra. Upami anjeun kersa ka pasantren, insyaallah cek nu bohong teh mah hulu dijeun buntut, buntut dijeun hulu ku ibu dibelaan kasep. Jadi Hasan Basri pa barang nguping ibuna kitu, bungah anu teu aya hinggana. Bungah-bungah anu amarwata suta. Memang Hasan Basri teh ku hoyong milari ilmu. Hoyong ngaleungitkeun kabodohan ngalap kapinteran, ilmu anu mangpaat. Guna ngabela agama jeung nagara, oge pikeun ngajak ka masyarakat kana jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Jadi sarajengna Hasan diparentah lempang ka pasantren gancang. Hasan teh gancang malempang maka pasantren. Nyaeta Hasan Basri barang dongkap ka pasantren, alhamdulillah. Berang peting gawena ngan ngaos bae tara mungpang kana parentah nu jadi guru. Jadi Hasan Basri lempang ka pasantren. Sajroning aya di pasantren berang peting kalawan ngaji gawena. Tara mungpang kana parentah nu jadi guru, oge kana nasehat nu jadi guru. Jadi gancang na riwayat ya Hasan Basri kurang leuwih meunang 15 tahun cicing di pasantren. Kalayan aya berkah doa ibuna. Jadi Hasan Basri pasegi elmuna, alhamdulillah. Namun Hasan Basri saparantosna bade mulih ti pasantren. Neda-neda kanu kawasa, muga-muga ieu ilmu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan Hasan gancang mulih pamitan ka mama ajengan. Basana kasep ku mama didoakeun muga-muga ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun. Jadi Hasan lajeng mulih. Kalayan kenging doa restu ti guruna. Barang sasumpingna ka kampung anu aya di kota nagara Basrah. Hasan Basri sujud ka ibuna. Basana ibuna kasep dedeuh teuing anjeun mulih ti pasantren. Gunung gede gedean hate ibu. Muga-muga anjeun teu boga ilmu anu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan muga-muga anjeun teh bisa ngageroh ka masyarakat. Supaya manusia-manusia ieu ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna sante muka pasantren.
kalayan Hasan kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria di kota nagara Basrah kabeh jalma misepuh ka Hasan Basri. Ari Hasan Basri sajeroning muruk kagungan santri, kagungan toko alit-alit oge kusabab emut ka ibuna. Nya Hasan Basri teh diajar ngamasak dulur. Ngadamel pingel, ngadamel kalu, ngadamel cincin. Jadi Hasan Basri bada subuh ngawuruk santrine. Saparantosna tabuh 8 Hasan Basri angkat ka toko. Kin tabuh 11 ba ampir waktu zuhur Hasan mulih deui. Barang sangasna mulih ka bumi telami waktu zuhur bada zuhur Hasan teh muruk deui ka eta santri. Tiap dinten tiap wengi Hasan Basri ngagero santri. Kalayan istiar kangge ibuna kenging 1 kilo beas 2 kilo beas. Anu akhirna Hasan Basri sajeroning tentrem ayem di kota nagara Basrah. Kacaritakeun teu lami di kota nagara Basrah genylong ku sebab aya budak ngora hampir 100 anu lalungit. Jadi kejadian di kota nagara Basrah budak ngora hampir 100 anu lalungit. Duka paehna di mana, duka hirupna oge di mana. Jadi buktina teu paeh teu hirup, hirup duka hirupna. Lamun paeh di mana paehna ilang tampakrana kurang leuwih budak ngora hampir 100. Kayan genylong di kota nagara Basrah budak ngora hampir 100 anu leungit. Teu puguh paehna, teu puguh hirupna. Barang disilidik ku sadayana para pamimpin di kota nagara Basrah. Horeng teh sok aya jalma anu hasud anu jahat. Asup ka nagara Basrah anu eta jalma agamana nyembah kana seuneu. Jadi soreng barang disilidik aya jelma anu hasud kalayan jahat sok asup ka kota nagara Basrah. Anu agamana eta jelema teh nyembah kana seuneu beragama Majusi. Sok mawaan umat Islam anu aya di kota nagara Basrah. Pamuda-pamuda anu keur sakadar ngagemor-gemorkeun agama atawa memperkembangkeun ieu agama. Jadi ayeuna genylong di kota nagara Basrah ibuna Hasan oge nguping pikasediheun ieu teh beja. Nya ibuna Hasan sasauran ka Hasan Kasep ieu beja teh pikeun. Budak ngora hampir 100 nu leungit ujang duka paeh maduka hirup. Ayeuna ibu titip ka anjeun maklum anjeun mah sapopoe aya di pasar. Sing kahade bilih aya jalma nu rek nipu nu rek malsu. Sing waspada ujang ieu teh jalma anu jahat. Ibuna sasauran ka Hasan Basri. Cek ibuna jang sing ningkatkeun kawaspadaan. Kulantaran anjeun sahari-harina aya di pasar. Bisi aya jelema asup rek nipu rek malsu rek ngabahayakeun ka anjeun. Cek Hasan insyaallah Bu nyuhunkeun duana bae. Namun dina eta waktos Hasan Basri kaleresan icalanana teh teu majeng. Maklum budak ngora calak colok emutanana. Ai jalmi mah seueur, ai nu balanja mah teu aya. Nya Hasan Basri teh sajeroning aya di toko teu lamijol aya hiji jalma make peci putih, sinyangna oge sae, sorbana sae. Tapi lebet ka toko Hasan teu uluk salam-salam acan. Ieu nu jadi aneh. Barang teu lami ta jalma dongkap deui ka toko Hasan 2-3 menitnya kaluar deui eta jalmi teh. Jiga nu hulang-hulang jiga jalmi nu kapahung asup ka toko Hasan. Barang ditaros ku Hasan, "Bapak
bapak teh aya naon munar manir ka toko kuring. Bapak asa Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Bapak teh ti mana kawit dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak. Cek Hasan Basri, bapak teh saha jeung bapak teh anu ti mana? Asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Di mana bapak teh kawit dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak? Barang jawabna eta si tatamu basana teh kasep bapak teh hampura dunya akhirat. Bapak asup ka toko anjeun teu uluk salam teu permisi jang bapak teh banget ku bunga. Anjeun lamun hayang nyaho jenengan bapak teh teu aya 2 teu aya 3 bapak teh ngaranna Ki Bahrom. Anu dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak. Bapak teh ti nagara Ajami. Maksud bapak ka dieu sanes bapak arek balanja meser barang perhiasan tina emas atawa tina suasa. Jadi bapak mah dongkap ka dieu tetela kaedanan kumaneh. Jawabna eta si tatamu. Bapak hampura dunya herat bapak tanpa permisi jeung uluk salam ka anjeun. Ari bapak teh kawit dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak. Bapak teh ti kota nagara Ajami. Ari jenengan bapak nyaeta Ki Bahrom. Teu aya 2 teu aya 3 ja. Ai maksud bapak dongkapna ka dieu teh sanes bare meser barang perhiasan tina emas atawa tina suasa. Sebab bapak teh kaedanan kumaneh nu sabenerna. Cek Hasan Basri, kumaha riwayatna bapak kaedanan ku kuring? Cek Ki Bahrom bapak teh boga anak ngan hiji-hijina lalaki. Ari dunya bapak nu bener teh teu starek teu karawatan. Bapak teh boga anak lalaki hiji-hijina. Ari dunya bapak geus teu karawatan jang bapak teh lain sombong. Kapal cai bapak teh kagungan 3. Bangsa emas bangsa suasa bapak geus lain sombong jang geus teu karawatan sama sakali. Naon sababna? Sebab bapak geus nyaho rahasiana jang. Ari anak bapak nu hiji-hijina teh sakitu-kituna na anak bapak teh ngantunkeun meninggal dunya jang maot ngaranna. Nya bapak teh satengah kaedanan ku anak bapak. Barang ningali pamen teu anjeun bapak teh bungah taya hinggana mani asa kapangih bapak dipangimpian ujang. Anjeun teh mani persis anak bapak. Bapak teh ku hayang mulung anak ka anjeun. Jadi bapak teriwayatna boga anak hiji-hijina. Ai harta kakayaan bapak teh seueur lain sombong. Kapal cai ge bapak teh kagungan 3 jang. Karuhan bangsa emas jeung suasa mah bapak mah geus teu karawatan. Ngan ieu anak bapak teh hiji-hijina ngantunkeun jang maot ngaranna. Jadi bapak teh kaedanan ku menjadi anak. Nya barang ningali pamen teu anjeun mani persis anak bapak jang. Geus bapak teh bunga, ku hayang mulung anak ka anjeun. Dunya bapak kasahang keragragna lamun lain ka anjeun. Jadi Hasan Basri teh barang nguping eta semah kitu. Eta manahna banget ku bunga ieu teh Hasan. Cek Hasan Basri bapak sae bae lamun bapak rek mulung anaknya ka abdi. Kaleresan abdi teu gaduh bapak. Tah langkung sae jang urang tutup deui tutup we ieu toko. Hayu urang permisi ka ibu anjeun supaya anjeun teh sugih mukti berat beunghar. Insyaallah jadi anak bapak. Bakal turun dunya bapak kabeh. Jadi Hasan Basri lempang nya nutup toko. Maksudna bade marulih ka ibuna, bade permisi Hasan bade ngiring ka Ki Bahrom.
barang dongkap ka bumina eta ibuna Hasan nyangakeun uluk salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasep geuning teu sangka ceuk ibuna anjeun nyanak tatamu. Sumuhun Bu, teras badi suguhan leuteun kadaangan saya aya ku ibuna eta si Hasan. Barang beres ngaleutnya ibuna teh naros ka Asep eta teh tatamu ti mana. Ibu teh asa ku pangling Banjar Karang Panglayungan anyar pinang. Dijawab ku Hasan Basri, ibu ieu teh tatamu nusa agama. Ieu teh hiji tatamu anu beunghar ka celuh ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Ieu teh jenengan anak Ki Bahrom, ibu kagungan cap kapal cai oge manitilu. Harta kakayaanana geus teu karawatan sumawona tina barang emas jeung suasa. Cek Hasan Basri, ibu ieu teh tatamu anu saagama jeung urang. Ieu teh jelema beunghar, harta kakayaanana geus teu karawatan, boga kapal cai ge manitilu. Sumawona barang emas jeung suasa mah. Tah ayeuna abdi bade pamitan Bu, nyuhunkeun widi abdi teh bade ngiring jeung ingaran Ki Bahrom sebab Ki Bahrom bari mulung anak cenah ka abdi. Ceuk ibuna Hasan ujang ieu teh tatamu ti mana, ti nagara mana oge asalna. Cek Hasan Basri ti nagara Ajami, ibu ngaranna ieu teh jalma nyaeta Ki Bahrom. Ieu teh Bu ti nagara Ajami, jenengan anak Ki Bahrom Bu. Ibuna teh ngucur Cipanon basana Kasep, deudeuh teuing ari ibu masok emut kana beja sebab di kota nagara Basrah teh hampir 100 anu laleungit. Ibu bingung makana beja. Ibu mah tetep moal ngidinkeun Kasep wayahna ulah samarangan zaman ayeuna. Ibu imut kana beja jang. Urang nagara Ajami teh nyaremah kana seuneu beragama Majusi. Sedengkeun anu jahat teh ceuk wartos urang nagara Ajami. Ceuk Hasan Bu, ieu mah jauh ti tanah ka langit dasa agama jeung urang. Keukeuh nu maksa, keukeuh nu nyaram. Dina eta riwayat Hasan Basri pa geus teu nolih ka ibuna berangkat. Ibuna nangis. Lolongseran di kantun bae ku Hasan Basri. Hasan Basri teras lempang jeung eta Ki Bahrom. Sapanjang jalan ngabubungah bae ka Hasan. Kasep, sing betah di nagara Bapa. Kapal cai Bapa boga 3, ke urang meuli 5 deui majang. Jadi ieu Ki Bahrom leuwih ti batas, leuwih ti ukuran ngomongna. Jadi Hasan Basri emutanana teu percaya sabalikna ka ieu Ki Bahrom. Boa-boa ieu jelema teh rek nipu ceuk Hasan Basri dina jero manah. Jadi Hasan Basri teh ngeureunkeun keur waktu mapahnya ieu Hasan pokna teh Bapa eureun heula sakedeung. Abdi teh mamanahan teu raos pisan Bapa wayahna, abdi teh kuhoyong mulih deui ka lemur abdi. Pak liren heula. Ieu mamanahan abdi teu raos amat, abdi mah bade mulih deui we Pak ka lemur abdi. Oh, ceuk Ki Bahrom teu naon-naon jang. Ulah dipaksakeun ku anjeun, ai anjeun teu geunah mamanahan mah. Malah Bapa oge atuh rek ngiring cenah jeung anjeun. Bapa ge hoyong enong sapeuting mah. Nya marulih deui sadere. Atuh ibuna manibungah ningali Hasan teh marulih deui. Nya Hasan Basri teh Pak teu lami datang waktu maghrib, terus salat maghrib. Biasa si semah ge ilu salat, dur isya, terus salat isya. Barang beres salat isya dipasihan dahar ku ibuna Hasan. Barang beres dahar ngobrol we jeung Hasan Basri. Ari ibuna mah ongkoh we. Ma lumpa kaayaan wengi, ibuna mah terus bobo.
Ai Hasan ngobrol terus cek eta Ki Bahrom Hasan Basri maneh sajero ningageroh santri maraban inung bapa sok nyembah kana naon anjeun jeung usaha maneh teh naon anu sabenerna dijawab Hasan Basri bapa abdi mah teu aya deui sajabat tingamasan ngadamel pinggal ngadamel kalung ngadamel ali abdi teh emut ka ibu. Oh jadi maneh teh tukang ngamasan san. Tah lamun bener maneh tukang ngamasan, kabeneran ieu bapa teh jagona ngamasan. Seluruh tukang ngamasan anu aya di negara Ajami, anjeun lamun hayang nyaho bapa guruna. Jadi rahasia-rahasia ngamasan teh bapa terang. Malah ayeuna bapa teh kapalang nyaah ka anjeun. Ieu parabot ngamasan urang bawa ka kamar kabeh. Ngarujak asem we 2 gelas mah besi lieur. Urang diajal ngalebur kumaha carana ieu ngadamel kalung kumaha carana ngadamel gelang. Oh mangga cenah pa da aya ieu parabot tenyokeun san ku anjeun tamaga bisa jadi emas ku bapa majang anu metak dunya barang emas bapa geus teu karawatan. Ari ibuna tetep sare ari Hasan mah pa ka kamar nulakan maneh mawa eta parabot ngamasan kulantaran diparentah ngarujak asem eta Hasan ngarujak asem mah 2 gelas ngarujak asem Hasan anu akhirna teras ngalebur tamaga eta Ki Bahrom teh ieu nu jadi aneh. Barang sanggeusna dilebur ieu tamaga beureum sakumaha seuneu terus Ki Bahrom nyokot tina kantong jasna anu bubukna kos kopi dipurulukeun kana eta tamaga nu meunang ngalebur jelas eta jadi tamaga teh jadi emas 24 karat. Ieu nu jadi aneh eta Hasan ngahulang teu kira-kira aneh amat ieu tamaga dugi kalabah jadi emas bapa ieu teh naon biangna jeung naon jampena pa tah san percaya maneh ayeuna ka bapa anjeun lamun hayang nyaho ieu teh biangna emas anu dipurulukeun ku bapa anu kasebut kayu iksir anu aya di puncak Gunung Mega. Di dunia ieu jang panggede-gedena gunung teu aya deui anu kasebut Gunung Mega. Tah ieu teh kayu iksir yang ratuna kayu. Geus dina berjanji oge aya anta iksiru wa ghalli. Geus kayu iksir teh ratuna kayu, Rasulullah lamun munguh dina kayu ratuna kayu. Bener manusia tapi lain manusia biasa. Manusia luar biasa. Tah ayana di puncak Gunung Mega, di lautan lalakon 2 sasih, liliweungeunana lalakon 2 sasih. Eta Hasan Basri pokna bapa hayang amat kuring kayu iksir. Namah teung kunapah teuing kuring beungharna lamun boga ieu kayu mah kayu iksir. Insyaallah jang. Sebab ia bakal turun ka maneh. Sebab bapa mah geus kolot. Ngobrol we tadi kamar. Ai Hasan meleng bapa. Ningalikeun tamaga jadi emas katamah ngobrol. Si horeng Ki Bahrom mah leungeunna capacipi kana rujak asem. Rujak asem anu sagelas deui dipurulukan racun ku Ki Bahrom. Barang geus kitu ceuk Ki Bahrom ujang urang hayu geura leueut ye rujak asem teh. Ceuk Hasan Basri sumuhun bapa duka raos duka henteu da ieu teh abdi kenging ngadamel abdi. Hasan nyekel gelas anu aya racunan teu terang Pak. Ki Bahrom atuh anu bener-bener memang eta mah rujak asem teu aya racunan. Barang dileueut ku Hasan Basri leng teu aya kaelingan sama sekali. Sakumaha empe-empe dipencit lulus teu aya tangan pangawasa. Eta Ki Bahrom teh memang kaceluk kawun-awun jelema jahat.
barang nenyo Hasan geus teu daya teu upaya leuleus sakumaha kapuka ibunan Ki Bahrom luncat kana janela. Memang parantos sayagi boga peti anu satunjang jelema paragi mawaan jalma. Jadi Hasan diasupkeun kana peti. Dipantrek sakumaha sabun. Akhirna ku Ki Bahrom dipanggul dibawa kabur kurang leuwih 2,5 peuting Pak. Dibawa ku Ki Bahrom ka mana? Aprak-aprakan ka leuweung dur subuh dugi ka sisi laut. Bener Pak, kapal Ki Bahrom aya buang jangkar di sisi laut. Baladna 40 marake baju hideung kabeh. Cek balad-baladna Pak, kumaha hasil? Hasil barudak. Yeuh, pamuda anu tukang ngemar-ngemarkeun agama Islam teh ieu hiji deui ku aing beunang ngaran Hasan Basri. Barudak hayu berangkat kabur sing cepet geus aya nu ngudang. Jadi Ki Bahrom teh gancang kabur nyaeta di tengah laut. Hasan teh dibawa maku Ki Bahrom. Barang enjingna ibuna badan tetepan subuh. Alah ya si Hasan teh jigana kaberangan. Barang dibukakeun eta kamar ngan ukur aya parabot ngamasan. Janela parantos molongo dedeh teuing ibuna teh ngajajeritan. Ibuna Hasan Basri barang bada subuh emutanana ieu Hasan teh tuluh meureun kaberangan. Barang dibukakeun ieu panto kamar masyaallah iwal ti parabot ngamasan anu aya. Janela parantos molongo Hasan Basri ilang tampakrana teu aya. Jadi barang dibuka kamar ku ibuna, jadi Hasan teh leungit ilang tampakrana Hasan Basri teu aya. Jadi barang dibuka eta kamar Hasan parantos teu aya. Ibuna laporan ka tatangga-tatanggana, sakabeh tatanggana ngaleut laporan ka para pemimpin kanu berwajib anu aya di kota nagara Basrah. Teu kacaritakeun ibuna, kacaritakeun Hasan Basri anu aya di tengah lautan anu dibawa ku Ki Bahrom di jero kapal. Eta Hasan teh dilanongan deui ku Ki Bahrom dugi ka cager biasa. Ngan Hasan Basri ngarasa bingung ieu bumi asa genyelong. Sebab rarasaan manehanana teh di imahna atawa di lemburna. Cek Ki Bahrom jang, ieu bumi lain asa genyelong, anjeun lain ngimpi, lain ngalindur. Anjeun lamun hayang nyaho, ieu teh geus di tengah laut jang. Barang eta Hasan nguping aya di tengah laut, ngabangingik nangis sarita keneh, Bapa wayahna kuring anterkeun. Ka imah kuring, indung kuring, boga anak tengan hiji-hijina pakna, kuring teh dibawa ka tengah laut, wayahna kuring anterkeun. Hasan Basri Pak wayahna kuring anterkeun, indung kuring teh boga anak hiji-hijina. Nah, ieu kuring geus aya di tengah laut. Cek Ki Bahrom jang, sajabat ti kudu nurut we ka bapa. Tuturkeun bapa, malah anjeun teh sok ibadah nyembah teh kana naon jang. Cek Hasan Basri, kuring ibadah ka Allah nu Maha Kawasa. Kanu ngadamel satung kebing langit, satang karakin jagat, jeung pangeusina, eta nu wajib disembah di ibadahan. Kumaha pendapat Ki Bahrom? Cek Ki Bahrom salah jang, ai nyembah mah ulah kana naon-naon, kudu kana seuneu. Tuh balad bapa kabeh nyembah kana seuneu. Sebab urang lamun loba dosa teh bakal digodog dina seuneu naraka. Jadi lamun disembah-sembah di dunya keneh, eta seuneu engke datang ka akhirat mulang tarima moal dekeun panas jang. Kitu pendapatna eta Ki Bahrom. Tah ayeuna maneh daek teu nyembah kana seuneu, kabeh balad bapa ieu nyembah kana seuneu. Paladirin Hasan Basri ngabangingik eta manahna ku sebab Ki Bahrom teh kitu beda aliranana. Jadi lamun kieu jalana Hasan Basri teh katipu ku ngaran Ki Bahrom.
Soreng kitu aliran anak Ki Bahrom. Jawabna Hasan Basri, Bapak kuring mah sampai paeh ngaran-ngaran kudu nyembah kana seuneu eueuh ti ditun. Oh jadi maneh bener moal nurut ka Bapak. Gusti moal Pak, sebab kuring teh lain naon-naon iwal ti ibadah teh hurup ka Allah nu Maha Kawasa sebab bakal mulih ka akhirat.